Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Zaini ti kelas 12 IPS hiji. Di dieu abdi bade macakeun monolog anu judulna Perihna Jadi Guru. Artia Catur Sambada Mulan Gantari. Kuring apal tanggung jawab jadi guru teh teu sagawayah. Teu bisa heureuy mun urang boga predikat guru teh. Sanajan lain di sekolah kuring angger disebutna Pak Guru. Mun ka masjid, ku tetangga angger we osok disebut Pak Guru. Apal kuring ge, yen guru teh pahlawan cenah mah. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi naha ongkoh kuring teh pahlawan, tapi daka nyeri jeung beban jadi guru teh kacida perihna. Kacida hesena. Komo di zaman kiwari mah yang hare upan budak ayeuna nu mental jeung karakterna geus kabawakeun ku pangaruh globalisasi. Geus luntur tah etika tata krama anu diceunah di jungjung luhur. Budak ayeuna mah teu ngahargaan saeutik acan ka kuring. Di dieu kuring mikir, nah emang salah kuring nu teu balek ngajarna atawa emang budak-budakna anu geus teu apal naon nu ngaranna sopan santun teh. Kuring geus neangan cara naon wae anu bisa dipake keur ngajar ngarah budak teh bisa kana pangajaranna. Tapi naha geuning budakna malah jongjon wae nyon HP. Ngobrol jeung babaturan ngadengekeun lalaguan. Ai waktuna ditanya ngarah ulang teu apal naon-naon acan nu geus diajarkeun. Kolotna protes ka kuring. Pajar ceunah kuring teu balek ngajarna. Ieu teh heueuh kuring teu balek atawa budak manehna nu salah nu geus teu bisa ngahargaan guruna. Ka kantor pupuhu sakola ngadu. Ceunah kuring guru nu teu balek. Astagfirullahalazim. Gusti nu Maha Uninga, kudu kumaha kuring yang hareupan nu kitu. Pantes kitu kuring teh disebut pahlawan tak mun jiga kiwae. Iwal ti sabar jeung sabar nu bisa nyemangatan diri ieu. Kuring ngarasa salah tapi kuring teh geus usaha ngarubah ngadidik barudak yen bisa apal deui kanu ngaranna etika. Tapi untungna aya keneh hiji dua budak anu bisa jadi semangat kuring dina ngajar ieu budak nu dididik ku kolotna. Budak nu ngarti kana etika nu nyieun diri ieu semangat yen kuring teh kudu bisa ngadidik nu lain meh hade kalakuanana jeung teu ninggalkeun sopan santun anu jadi pangaweureuh pangluhurna. Sekian ti abdi, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.